Deruda ngabaso deui atuh teu bosan-bosan kami teh lamun keur gabut keur hoream hayang nanti ngabaso wae sing lada mis dasum siga kieu. Karipek teh meuni kebeneran pisan di jalan Pasteur teh aya si Mang Gerobak Coklat anu jualan bakso kampung siga kieu. Pas dilihat teh euleus ya bener-bener definisi bakso kampungnya sesungguhnya ieu mah si versina teh bener-bener anu nepung pisan geuning anu lembut-lembut kitu. Hargana teh murah mung 10 ribuan aja tapi karena si kayak make basona 2 jadi 16.000 gitu ieu teh salama. Jangan lupa diracik teh sing lada mis dasum sing kental sausnya banyak cabenya juga banyak atuh ya. Pas dimakan teh euleus si Arifek teh aya eusian endog sindog teh bener-bener utuh geuningan. Si persayuran lagi nih bener-bener nyakrek terus ieu togena nu mentah teh geuningan wah geus bener-bener nyieun tambah nikmat mun kieu teh. Jujurnya ieu mah mun cek si kami mah rek bakso kampung rek bakso berdaging saya mah tetep resep gitu karena bener-bener tiba heula geus pecinta bakso jadi mau bisa leupas tina bakso teh. Jejer liang cenah cawaduk ha. Ieu teh mendingan pisan. Apalagi yang si baksonya teh isinya teh ada cincangan siga kieu. Wow lumayan bener-bener ngeuna pisan geus bakso kampung terus aya eusian. Wow bener-bener top mantap is the best ieu mah. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai air putih biar tambah kami teh sehat dan bersahaja. Lanjut dan bakso di mana lagi ya?